ngaing tong ay tas gelut eta sabenerna sangu teh lain keur maneh tak geuning keur saha aing nah bet atuh geuning ngeleonan dari agan kudu bawa ka dieu capluk teh tadi di jalan nya capek-capek aya deuk di dadaran mah naon sababna apan maneh mah modal pae dina si pujit aing tapi aing janji saacana aing jadi si pujit urang jogol heula jeung aing Allah naon urang jogol heula ajak belut nu matak itu sangu teh keur aing di mana aing capek gelut aing dek dadaran gelo maneh mah padatina si jerapak ka sebelah teh si kurang ajar ngirim jeger da ieu aing jawara Monas ieu waduh nah oke da ieu nu rek digantung di Monas teh aing bukan teh basel jampang halus ke nucan seuri mangga seri heula tapi ulah tarik teuing bising tetangga nyangka menang kode buntut. Aduh, Wilujeng Sumping di pagelaran wayang golek di dia mah aya bodor, aya piwuruk, aya carita pokona mah serba lengkap lah. Hari cek Mang Cepot mah kieu nya pepeling teh hirup teh ulah loba teh ngeluh. Mun loba duit ulah adigung, mun can loba duit ulah pundung. Sabab nu penting mah hate bunga, awak sehat jeung ulah poho ngadoa sakitu. Ayeuna nya sate acan nalakon di mimitian kuring aya pamenta saeutik pikeun nu can subscribe mangga pencet heula tombol subscribe na gratis teu kudu ngajual sangu teu kudu ngajual hayam komo deui ngajual ginjal mah tong hilap oge pencet like tuliskeun komen nu sopan terus share ka dulur-dulur babaturan jeung sasama pecinta wayang golek ku kituna seni budaya Sunda bisa terus hirup tur dipikaresep ku barudak nepikeun ka incu-incu urang. Geus aya mah kieu lah ulah loba teuing baceo. Hayu urang sami-sami nyaksian pagelaran wayang golek. Mugia kahibur, mugia seuri jeung mugia janten ubar capek saenggeus sapopoe digawe. Wilujeng nonton sareng tong hilap subscribe. Hatur nuhun sadayana. dikenyet-kenyet cenah minta tolong dah minta tolong jika nama dek mana rusuhan dek cara ngalan urek aing dek nanyakeun ka maneh naon lamun ieu mah lamun naon lamun urek ngait kana bool kumaha ngalaana cara ngalaana sok pikir Kang naik urek ngait kana bool ngamai beureun talina teh tah pan talina ngamai beureun di luar tak carana ngalaan kumaha pan yang pedut bapongpet cing kumaha tah mungkin ruruhitan teh urang wah atuh gampang tah cing nu gampang carana teh kumaha gampang teh naik kayak kena tangka kalapa gampang naik mah bisa pakai taraje bisa tapi ini gampang terus bising luhur terus nepi ka luhur dieu kena barang bang ngerti lah barang bang we bari sedang tenang da kegalaan urek pan tah si tali na teh nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh nya kana mangarna wah atuh gampang pisan eta enteng jeung bang tuluy sangkan lesot ngagajelang ti luhur kahana pan meureun ka kait jeung pejitna anjing lebih parah datang teras tangan demane opak kulingan sana opak kulingan sana anjir kan naon tangkorak pabalatak kan sisi-sisi jalan aja tulang bade ngabantun hiji keur naon kenging kongkorong
Montong. Iya sia kebenaran duaan euy sebeuh aing ieu kisila ana apa saha ngaran aing Bima. Hah? Bima ngaranna Bima ieu aya tak sarua aing Bima Bima naon? ngan aing mah aya tungtungna Bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik Gitu. Baikkan itu wasa. Rakasya setan Banyaran yang katulah. wabila hirotihum yukinun surat al-baqarah teh yen Quran mah ulah dimangmangan deui Ulah can saya deui. ulah ragu-ragu deui agan ulah ragu-ragu ayeuna nulungkan butuh dalam kanu susah teh Oh. nya Kulut cek. ngaranna Bima eta nu tukang saha ieu pawongan aing tong disebutkeun ngaran kan palsukeun ngaran teh pilih kekuasaan Bisa diguna-guna. pilih diguna-guna syahar tukang abdi alan di parung ya alan cenah jadi kurang mana sampean aku saking pasantren Waduh saking. wah ada ahli sakra di pasantren ahli sakra ya wawu jeung panita ijrapa eta bapak aing hah bapak aing Babe teh. babemu oh eta bokapna ieu Buya teh. ta ieu monikna Aduh moni. ayanya kuring mah lanceukna ijrapa Aduh. Dang urang maneh. heeh maksudna naon aku harap takon maring nira sopo kang ngarane kalabaka ngaran kalabaka ye kaula ye Banyak. ngelageun naon Bima anak lai jerapa nuhun ngenakeun Saya. saha ojang Aduh. Bapak Bupati. Nama. yang disebut bupati oleh siapa alah ampun Bupati. saha nu sohor saha nu boga pangkat di aku ngaranna Nya. Mah ya ka bawah sohor. Nurun jeum. Milu kan nurun Iya. jeum. San mobilna alus. ai itu mah ojang bapak bupati Subang Ayo. ai maneh tukang kineu Deng. Iya. Sama jajangan. itu mah ojang abdi mah ujang Oh. Ujang Yusi. Atawa dek naon aja anak ijrapa pikeun jadi ganti nasi ijrapa hah pikeun jadi ganti nasi ijrapa ganti naon lantaran si ijrapa loba anak muridna nya kakurung aing jadi aing anu bakal jadi gaganti si ijrapa poe ieu pikeun dihakan sampean nu baik ijrapa teu bisa ka dieu margi bisul dina kanyutna coba mana we sateu ngomong teh jeung ditambahan jeung naon atuh ampun mangkaning bisulna teh genep genep loba-loba teh geuh manya sia misul loba-loba teh genep dina tihang 2 angkot hiji jadi bener aja teh pikeun jadi gantina ijrapa dihakan dengan aing iya jubahat sebeuh aing poe ieu benar mah teu warna teh aing milik teh pahiri-hiri bagian aing eta anu tukangkeun bae dipake coe sama ku aing eta tomat hiji ganjeng ketan Jangan terong ge mah. aing bisa ka tomat hiji ganjeng Bela beureum meureun. tiba di badrul tume aing hejo meureun disebut tomat beureum bisa beli hejo Eta mah. hor Sina teh beureum bonteng. hari rasana Bonteng bandel. Lah, paingan jeung belum ketan paili lamun kitu carana bagja tega lara tega pati maneh bakal jadi eusi pujit aing Bima ridho aing pikeun melaan si ijrapa eta ka bapa teh susah sisi adat Adat karakter nama. geus kakurung ku kecerik teh Kuiga. Nama jauh-jauh. geus kakurung ku brimob
Iya, nah itu kasih. Alat ka kurukuy gali ku beri mo betul. Tega larat tega pati. Geus ridho aing. Sang jina ijrah paterek mere sangu dua padati itu di Lebak. Atuh naik bawa ka dieu. Engke paneuri. Dan nanya atuh. Be lamun kitu carana rek dijemput ku balad-balad kaula eta sanguna. Bae ulah keun ku kaula engke. Abe bareng ke jeung mana di hakana ku ngaing. Ai. Eta sabenerna sangu teh lain keur maneh. Geuning. Keur saha? Aing. Abad atuh geuning. Ngelaonan dari agana kudu bawa ka dieu capluk teh tadi di jalan. Nya Kan capek-capek. Aya deuk di dadaran mah. naon sababna? Apan maneh mah meureun pae dina si pujit aing. Tapi aing janji saacana aing jadi si pujit urang jogol heula jeung aing. Allah. Naon? Urang jogol heula. Ajak belut. Nu matak itu sangu teh keur aing di mana aing capek gelut aing dek dadaran. Gelo. Maneh mah padatina. Si jerapah ka sebelah teh si kurang ajar. Ngirim Jagger. Mau. Da ieu aing jawara Monas ieu. Waduh. Nah, oke. Da ieu nu rek digantung di Monas teh aing. Bukan teh baso jampang. Halus ke. Bukan teh baso jampang, Bu. Sok. Aing mentara korupsi 1000 we aing korupsi gantung aing di Monas. Oh, percaya Kakang mah. Sia tulus digantung teh. Terus kitu ah. Aya kayak kasieun. Nah, tuh make sompra ieu mumul digantung mah nya euy. Yang kene panjang umur gitu teh. Nah, barukana mah. Barukana rek mulus. Nyaan si jerapah lamun kitu carana nipu kai. Hei Bima, ya bener wani marang aku. Ora wani teh ngapa kulanang kulanang. Aji mulati tegak ka di Jaya. Sira merata Jaya merata. Tidak yang cerita itu. Kesian ku aing. Senatianmu sakti mantra guna bisa ngukir langit ngampah mega. Duh. Aku ora tahu dine. Dengar gitu aing ngomong gitu. Oh, Aku ora tai. Tawadi. Tak wadine lain waduk sia. Tawadi. Lain tai. Mo tajotos dening pansanaka ora tene mobro lampungan dina. Tuh, bahasa Malang teh. Tak penting dening kelang santra kirana. Ansur sia hulu teh. Tak penting dening Chandra. Ai Chandra teh bulan. Chandra naon? Ai kirana cing naon ceuk agan kirana. Allah. Ali nurutan hayang. Kirana teh suuk. Ya dibating. Ya rek jeung suuk. Ai gecang we. Lamun kitu carana dinu lega siap kurang ajar pada pindah tah. Woi. Oh, Lun. Siapkeun ka si Arjuna bantuan aing. Loba batur bot. Siap. Loba batur. Siap, komandan. Eh, Naon? Siap. siap. Naon dahar? Pada tetegek we, tah si goblok. Wah, tuh nyerang eta mah ngaranna, nyerang eta mah. Aduh. Buat Modal siap kurang ajar. Hei, Satria. Kaula. Saha ngaranna maneh? Ngaranna Arjuna. Saha? Arjuna. Urang mana maneh Arjaun? Oh, Arjuna. Kaula ti pasantren ahli cakra
di mana maneh menang kopeah gitu Tuh, cing. menang maling Tuh, menang mau di masjid. naon pangna anjeun maling kopeah hayang geto salat Tuh, alus tujuanna. geus salatna acan apa dek nanyakeun heula kedah nyengeureub ka mana ai salat Tekeranen. kakulot aduh Gusti ampun atuh salah meureun aing nyengeureub ka mana maneh kami toha Tekeran. wajah wah siawat modal si Arjaun gara samat inung bapa maneh Aduh. inung anu bapa nu ngayuga hah lesotkeun denawa wah gimana lesotkeun wah Wah, geus ngapung pasti ragra kana batu pasti modar dan mungkin geus takdir dan mumpang geus kadar milik diri banyak awak milik diri banyak awak Duh, aweuhan nepi ka kitu ka lebak ya. oh kalau bang Beda di Mulang. abang ngemplong tuh. Alah, suara aing ka lebaknya. Ya, Nah, halus ya. lebih kaki tuh eta mah. Asal ya, di gunung gitu mah. Baru kan ya. Kira halus ya. Ya, eta mah telat. Nah, aing acan nyorawok tapi geus awan belah mana jadi jajik. Awan. Intip. Di belah itu jajik. Ngedeket dah. Lebih dekat. Nunggu eta seri mah. Jajik. Siang dulu. Raden Arjuna ragrag tumi balemah Dah. rekat nyanak Gondewa lantik kang prawijaya lantik kang prawijaya Arjuna ngabar pusaka nyanak Gondewa keladihin pinasti kurang ajar Dah. denawa-denawa
anu salila nangan ukur ngariweuhkeun kayaan kampung Ngersahkeun bulan. jalma-jalma ngararungsi alatan ararajin jang Ulan gunungan aing dialungkeun di mana ragragna pilarian ke Palikulon. cos Mun urang melurat leret lah atuh. getihan teh Sakedik. meuneu ngagojojos Waduh. alah peurih euy duh Alah, tantos atuh ngangge obat merah atuh. ampura pot odawala getihan semuhun puas Ternyata rek diubaran. alah Cenah bu. agan ulah henteu kutuk kieu dikeresakeun kaula salamet dawala semua teu kutuk kieu henteu manawi teu kutuk kieu Eta teh. nuhuna teu kutuk kuya mah disangke ku abdi ngarukutuk Si eta mah. ye geus atuh alah di mana si dawala euy Eta di payun. naon iya Ieu. pada di kumaha kan haling dina rungkun-rungkun teh batur-batur nasi kalabaka Oh, ringwoi. kurang sasar ti corona kabeh hiji panah bakal ngaluarkeun panah sabaraha hiji Dah, eta. bakal ngajug-jug kana sasaran sewang-sewang kitu hebatna dulungan teh jang Percaya ka dunungan Iya. eta lah. percanten abdi mode kapungkur abdi keur ngora Da kumaha naon kan? jarak 1/2 kilometer abdi nemak beurit Oh, bener benang eta. panah dibedol talina dilepaskeun teh tau Aduh, eta mau bakat kumaha. kena beurit teu da kabur-kabur Di dege teh ka dunungan cibit ka. atuh tong diomongkeun nu kitu mah Itu bener. pilih palai uningan kana riwayat abdi Aduh. kaling ulah cicing hareupeun bisi kasabet panah sae alah Wah. Woi, eta jelema karibung mah. lu geuning agan Itu. aya mana we teh Pak Ojang Aduh, benten punukna meureun. hari kitu naon maneh geuning mamawa eta nu kitu simuhun ulan Bawa naon teh teh? warisan teh ulan Saha? ti Pak Agus Lioban Oh, warisan ti Panji Agusnya. Bisa diwesel. naon eta ieu teh sin para ngangkat ban ai butuh Ari bitu Dongkrak. atawa ngagentos ban. dengan ku abdi diraut di talian jadi nu kieu Ada lumayan teh ge. lumayan ulan Pertinggalan lauk. Ya, aya gunana. boga panahna maneh gaduh lan mana ieu sin teh Oi, ai tahun komplit sia eta mah. alah Panah nepi ka geuning nu maneh mah nepi ka ramos bos Meja momong gitu. lain wagan lenang Aya 14. Kadungkuknya di sisi. ulah lenang agan juga budak Cerewing. Gue campur jeung bodas. aling manehna belah ditu nemakna sae lah tenangkan lah nya temak wae Bener teh tembak. tentang pati perpate baca Raden Arjuna siswana Residrona Doh, iya anu iya. parantos tutas tara misreuk tina sasaran rasakeun denawa-denawa
Aduh. Anu kemana si Aswata mah? Dorna we keur ngorak kitu mah. Jelaran dina kaul ieu. Angger Prabu Sayudana nguningakeun. Pun mangkaul teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti Kulalen. Atanapi ku Dalang Sumitra. Di Pagaden. Sok nonton merenya bisa. Ngere kawin ka sinu gelo. Ai tadi gelan lebar na geuna euning. Tiga dor nang meuli gamelan. tiga dorna keur ngorak. Kalau mukbek. Kalabaka. Kalau baka. Jauh-jauh kalau bukbak. Nu buk-buk mah tukang alok yang supir. Sekali-kali. Lah naon? Ulah cicing dari aing bisi kasabet. Ya, Senjata aing murang maring. kurang maring. Benar. Teu kau kaya nu baeud sok mengkol. Bener nyaan aing. Teu kau pae nu lingkup bibirna teh mah. Kade sing pas tumak-temak teh. Awas ya. Sing pas. Kang Pati Pati hutang geura baheula euy Bang Sumantri kieu. Oh kieu Sumantri Bang kan. Sumantri. Uce Sumantri nya. Oh, dina babat lo kapala teh kieu. Oh, Suwating eng. Bukan teh babat balon. Para raja. Ya sadanya. Benar, Pak. Sadar Sadar. jana mah pinter kata bisa kata pun juling apa Pak? Sada Sumantri. Kula mau adet ngejas satunya beas rasakeun ieu panah cakra. Dah. Anu bakal bisa mutusakeun jiwa geuna. Tuh. Aya eta Sada Sumantri bener. Atuh salajeng ieu Bang Sumantri. Di satengahing perjalanan yen ieu Bang Sumantri teh dituturkeun ku rayina nyaeta ku Sokrasana. Dalam baheula dina kaset kitu ya nya. Sora mangkin teh. Aduh, Sokrasana. Mana teh ulah memilu Sokrasana. Ah, cara aya beureun. Sora mangkin. Aling salah. Ya kene mamanglan itu. Temak lain jurik teh, jurik sakti setan kawasa. Dicai una jaya di darat jaya una. Nu calik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanya mingkem. Panyinglang teh lah. Oh. Upang lai teh mah baheula mah. Ontong si sulumputan siya bangsa manusia. Nyari jerapa awas siya putingke ku ini asruk kampung papai padesaan. Awut-awut pasantren aku ari. Pondok umur nama. Atos aden. Teu sapira sia juri. Heeh. Daya gagah. Udang sia.
teu piring. Teh Sapira gitu, teh Sapira. Kade kadunungan. Aduh. Kana gawir wah. Alah, punten agan ai manawi teh aya agan we. Hebatna teh makan abdi duwi ka kitu nya ganya. Na kusaha keunana. Ku abdi. Panah saha nu keuna panah abdi. Ah didenget teuing. Teh nyo heula panahna atuh nu saha. Tingali. Panah dunungan matu lucir. Semua nu agan teh mah. Belakang Ari nu maneh kaseretkeun ku nu agan ka jero. Sok, urang bede, nu abdi mah di jero pasti. Da sabab nu abdi pangheulana. Sing percaya ka iman abdi. Aduh. Tigel. Pot lah geuning nu maneh mah kakara datang nu mawi ngalongok heula nu kabanyiran teh tigana mah kapamanukan leuheung mun kitu mah nyerakeun sasetan aya kepedulian nya lesotkeun gan kitu heuh saya tahu bobo ya nah saya tengah ruas batur mending ngagebeg jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa kana Suni abis seubeuh aing akan jelema karena teh karewong babaturan seubeuh hiji sorangan malah seubeuh ya hiji ya moal kasoro pujit maneh ku aing bakal dihakan di beuleuh masih jero pujit tegirinyi mangkaning ku aing hirup keneh dek di beuleuh terek ditungtut cenah tutung bujurna heula tetepokanna dek dikeureut ku aing moal teu sangudus teh dina jero pujit paheula-heula jeung aing naon sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan urekna dibedol pan ngait kana pujit ya ajig eta teh ka bedol eta mah leuwih talenges mah walah kabayang aduh sok sia hayang nyaho mangkaning urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan hei sararieun balik jeung diurekan mah sararieun teuing moal teu ngaburusut dikenyet-kenyet cenah minta tolong dah ye saha minta tolong jika nama dek ka mana rusuhan cara nangalan urek aing dek nanyakeun ka maneh naon lamun ieu mah lamun naon lamun urek ngait kana bool kumaha ngalaana cara ngalaana sok mikir Kang naik urek ngait kana bool ngamai meureun talina teh tah pan talina ngamai meureun di luar tak cara ngalaan kumaha pan yang pedut bapong pet cing kumaha tah mungkin ruruhitan teh urang wah atuh gampang tah cing nu gampang sarana teh kumaha gampang deh naik kayak kana tangka kalapa gampang naik mah bisa make taraje bisa teuing gampang terus sing luhur geus nepi ka luhur diukeun barang bang ngarti lah barang bang we bari sedang tenang da tekalaan urek pan tah si talina teh nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh kana mangarna wah atuh gampang pisan eta enteng jeung bang tuluy sangkan lesot ngagajelang ti luhur ka anak pan meureun kakait jeung pejitna
Anjing. Lebih parah. Lain pun aku di Bobodo ya Kang. Keun sia ayangnya kok. Bisa enggak, Kang? Biasanya. Ngurudul. Dulur-dulur. Burudul. Runtuh dulur-dulur. Dulu. Ngan pangi udut. Walah cing. Dulur. Dulu. Lur, aya naon lur? Tong ngomong ku sia. Aing lieur. Lieur ku mah. Dulur merunyung. Dulur ngurunyung. Subuh-subuh tuturubun merusuku gunung cupu. Udut surutu. Meni subur ku udut. Ngurunyung uruk mana? Anjing teh bisa geuning eta. Aing dek nanyakeun ka sia. Naon? Sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman. Naon euy? Pengalaman. Lamun ieu mah lamun urep. Ngait dina liang pedut. Di jero talina pan amay-amayan. Hah? Da cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri. Gampang. Kumaha we? Wacing, bejan. Cing. Bejan. Cing euy. Talina panjang kene panjang. Sambungkeun supaya leuwih panjang. Tuluy panjangan, tuluy. Tadi mana aya truk eureun, talikeun kana buntut truk. Tuluy, ta urang manongeng tukang truk. Tuluy, tadi mana truk maju, ta pasti meureun tarik ta. Narikan. Heeh. Tak kitu gampang. Jadi salametna kumaha? Apa nyakalikeun berat. Bawaan pejit. Kumaha akibatna? Pejit pan keluar. Astagfirullah. Aji. Yo setan. Beri awan nulungan. Mun ieu nuju gemakeun ka aing teh. Kelanan bima kelanan. Luar biasa. Pamugi kersa ngamaklum nada jambar amburana. Pangeran nu bararat namina usukan salamet dunia akhirat negara patut zina. Pepecah jalan ke bihbung Mister Kupati Abonan Pepecah pepaniwang wangi pakawonan Hari sindang layak penempatan Hari cisaran tanah terbuhut Samudaya kalepan Apun tenang ya kesun Hari Cikureong mah gunung Cikur Hari tempat Neis mojang gelis Menapak kurang Hati kuya Menapak di hati nangis Dari gunung guntur Neng yuning gunung guntur Hari Namah eyang anom keparapatan Amit mundur Biasa kelepatan Eta sanesta sejagat Aratos natajang sayogi Seris naikut
cadas mah tembong cadas mah yo surang bogonya kan enjing makan masih kocak karepitan tapi tapakan bantu abis semua capabutan yang gak kenian wilujengkan hari gembang ros cinta hari melati man di sisi cai pilih lami tepat gak hati wah lagi mesra ragi sama depannya dianggap menyemang sentuh pamuki wadah depan pemiat di atas musuh jambi ngana ke depan dari bangga awit pilih lami tepat lengapang pamuki payang ulah rekali jangan mampu sekali puarin dari mesar kopat nih abang andai pepejeng upami wangsu ulang upakan kalabaka ngauleng ngaraga menengolok mangkadu Dah. bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana ningali balad-baladna pabalat taklir pindang urang Gusti ai luar biasa si Ijra pangunang jeger sabaraha mayarena Wah. yakin ieu lain anakna deui duka atuh kulan Gusti bujeng hingga eta anu ngaran Walakodara Bima eta nu diikat aduh lingasna luar biasa Wah. Nya eta lingasna hese dialana teh mah. senjatana urek abdi nepi ka muringkak bulu punuk Hei. sobi atuh saliran nulungan abdi tiasa henteu naon kumaha carana ngalahan urek tina bujur Kekeuh. Can beunang kene. babari cing atuh Gusti tulungan ih Cing atuh pang penarulungan ke. pepeurieun anu sejen teu narulungan ka abdi teh Pepelihan maru tengen. talikeun kana buntut kuda kana buntutna atawa kana suku kuda terus Urang tengen tak kudana cepret lumpat cenah tarik lajeng pan meureun ka bedol meureun jeung awakna jeung pejitna kabeh kalaluar astagfirullahaladzim geuning ton nu sahiji tong boro deungeun-deungeun Ini sami wawon aduh. dunungan aing ge kitu geuning ka aing ge Tanya. ya Allah ya Rabbi geuning dunungan aing teh hate teh goreng nya kadung dituturkeun ku aing bukan teh goreng hate Disangkanya teh henteu geuning. luar biasa dengan kesaktian anu ngaran Bima seret sumaredan banting binantingan kamana ayeuna manehna leuleus aing leuleus tapi ayeuna aing hayang nyaurek neruskeun okob calukan si Bima ku maneh hei bisul Bima sumohun Bima onda ba
Bimalan kalabaka seret simeredan banting belantingan silip gebuk silip tajong Lir moning. silip tonyok lir moning rakitan kuda papasangan Doh, leres. lami-lami ieu Bima pananganana karsan nangoh Daya teh. pas lempengan beheungna Iya ge. ieu kalabaka tina nafsu teuing ieu Bima diseretkeun sedangkeun ieu pansanaka nangoh ngan ukur sabaraha desi deui kana beheungna Doh, maksud nyeretkeun Bima tapi mamalana iya ge. nyaeta ieu pansanaka amles kana ti corona ieu kalabaka Leres. wake up Wah, Bima iya. mati aku Wah, dik modar dik teh sabodo wah naon ieu nyesep kana beheung pansanaka pajotos ini pansanaka awamu uluk dah ya wah, astagfirullahaladzim kayak gitu dudungan. anom luar biasa anom kahadean ka jalma dugi ka kitu Ya, bari daya. kiraanan dibere dahar Heeh, tidak keadaan sakitu. nepi ka tega ngorban ke jiwa tapi geuning pitulung nu maha agung agan teh tiasa nyalametkeun masyarakat sakampung Tenang. oh lah bawa dekol teh ngabatun teu kuluna galila teuing ngagan teh Bade di Pais Eh, tebongkeun ka si kalabaka ieu kitu anu ngaruksak teh tebongkeun ka si jerapah ieu kitu rek ngakan teh moal teu reuaseun agan lain reuaseun atoheun atau sok teu teu Mau teu ngeradak ngeunceun buat bawa. syukuran. parupa pisan Oh, padahal aing mah yang buru-buru geura balik yang buru-buru kalembur Kang. Cangkeun umur batu gitu. Elah, tunda saya tahun itu. Wah, Elah, anehnya. Alah. Heeh. Tuk beheungna. Kae ulah. Ngan kaos can dibayar hiji. Alah. Tanaga atuh. Alaga di sia teh. gak ada tulang teh lah. Boga batin itu. Wow. Deing, Wes. nah, saya tahu. Deing, Eta teh tatabuhan naon. Badaya teh teh. Oh, itu apa kan? Karep. Apa kan lagu itu sudah? Alah. Coba daya. Ah, lihat agan. Kumaha tuh? Ya lihat mentong. Atuh nama ke nitahnya urang. Deing, gitu. Capek-capek. Saya kita naik. Maksud lain sugan bisa. Ya ini kerja mah pangan ke magrib kita atosna. Manyangan ya waktu na meureun. Pokona cing bisa ka bawah sirahna. Arek bulan itu ah. Naon neuteukna? Tong bisa kieu ku agan ah. Aduh, Ya isin. nah ada sarua wae atuh.